Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salembur baraya sanagara, kanca salam dunya. Mugia sadayana aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang dangdi sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul nu sakapeung mah tukang ngacamplung. Ayu pamirsa dongeng Sunda sadayana, urang dangukeun deui ieu carita lalampahan Kislut nu ayeuna tos bagian ka-58. Supados teu nyengkolong kana waktos, urang langsung bae pedar ieu dongeng Kislut. Waduh, bener ya budak, hebat pisan ya, kaburkeun kawaspadaan aing. Terentas hate Ki Bagol. Ki Bagol loncat ka hareup niat seja ngajauhan Kislut ngan orok kayat. Rasa nyeri nu nyanyautan ngajadikeun gerakanana teu bisa gesit jeung lincah deui siga tadi. Kislut teu miceun kasempetan lolongtang hade eta. Kulesur. Awakna ngajul ka luhur, sukuna nyemprut lurus nojo kana tonggong si Bagol. Aduh, dolonjong kubrak harita awak si Bagol langsung ngakubrak ngajapang nang kuban nang kobak cek urang kuningan ulun. Haha, ngan sakieu geuning euy kamampuan anika teh, cek Kislut tuluy nyamper deui ka Ki Bagol ngan karek ge arek nago. Si Bagol ujug-ujug awakna malik sakolepet leungeun nu kenca nyak nyekel hiji peso rek ngahanca kana palebah cangkeng Kislut. Kislut sigap sukuna langsung mundur ngecuralit ka tukang nyingkahan serangan Ki Bagol. Di beula ditu di tempat sasaungan, si Baplang nugas diubaran ngurunyung keluar ti hiji sasaungan. Nampon rame-rame tuluy manehna nyamper ka tempat keur dipake tarung begalan batu. Aya naon Lor? Pating kurumun euy. Cek Ki Bagol, Kang, tarung jeung jelema nu bieu nulungan akang. Cek hiji garong mere nyaho ka si Baplang, bari leungeunna nunjuk panu tarung begalan batu. Empok kitu teh Ki Baplang teu cicing, langsung jeung loncat ka tempat dua jago nu keur araduk nu hade tadi Ki Bagol geus kadeseh papojokeun di hiji tempat. Ih, aya naon ieu euy? Cek Ki Baplang. Ki Bagol jeung Kislut pada ngareret ka suara nu ngomong. Aya pasoalan apa ieu teh, Lor? Cek Ki Baplang ngomong ditujukeun ka Kislut. Ki Bagol nampo Kislut pongoh manehna tuluy diuk sila leungeunna sidakap bari sungutna kunyam-kunyam mapatkeun ajian ilmu panemu jampe pamakena. Kislut hampir-hampiran teu nitenan Ki Bagol kusabab perhatianna ka gereuwahkeun ku omonganna si Baplang. Tapi sareretan mah manehna nempok Ki Bagol nuku diuk sila meleku jeung ngarasakeun ieu dina batinna aya ancaman datang, nyata keteran kakuatan gaib tanaga jero keur digerok ku si Bagol. Kislut mundur ngajauhan Ki Bagol jeung Ki Baplang. Pon kitu deui Ki Baplang mundur sabab manehna apal ya si Bagol keur ngaluarkeun elmu panamuna. Si Bagol tuluy nangtung aya nu obah ieu dina raragana, ramos sukuna jadi robak leungeunna ujug-ujug ngakedean matana peureum pigasieuna. Pelesur awak Ki Bagol ngacul terus mulu ka arah Kislut. Kislut nu harita geus sempat oge mapatkeun ejenana. Nempok Ki Bagol hiber nyebrut peureupna nojo ka manehna semut hayang apal kana kekuatan si Bagol. Kislut teu ingkah ngan ngecanteng bae. Panona dipeureumkeun hawa panas tina awakna geus kaluar ieu. Waduh, adu ilmu ya. Bledak, ubah. Kasada suara nu ngepledak jeung dengkingan suara jelema.
dua kekuatan rongkah aradu di medan laga cengkang kiselut ngajengkang ke tukang awak na langsung ngegubrak aya kana 3 meter na. Waduh pon gitu deh si bagol ngan maneh namah macrang jauh pisan aya meureun kana 10 meter na. Awak nak ki bagol nembrak kana tangkal peuteui teu anta parah di eta tangkal peuteui nu sakitu geudena harita kana robo rungkat jeung akar-akarna dorok dok tangkal robo euy. Waduh hebat euy edan bener-bener ieu nu ngaran Ki Bagol lain jelema kamari sore sebut nage murid kahiji ti Padepokan Gerangan Wesi teh beusi teas pantesan manehna diangkat jadi kegedu perampok di eta komplotan. Jadi di eta komplotan rampok teh kaasup kumpulan jago-jago di opat paguron kaasup muridna Ki Barja oge aya di dinya. Ki Bagol nu aya kaasup pangkahotna nya nu lain ge teu bisa dianggap enteng kaasup Ki Baplak nu kasaksian ku Ki Selut di huruf limaan ge musuh-musuhna masih kateteran. Ngan Ki Bagol ieu boga ilmu gerangan wesi nu kakuatanna bisa melahkeun batu cek ieu dina carita. Ponea Ki Seluduh udang karasa dadana sesek pisan tuluy manehna sila deui ngatur napas mulihkeun kakuatanana. Ibeh ditu Ki Bagol ngalempreh aya tangan pangawasa pisan matana beureum napasna ngap-ngapan yang saya gigireun tangkal peuteui urba nu geus rubuh akibat kena ku awakna. Ki Bagol ngalempreh teu wasa ngagerakeun leungeun-leungeun acan sagalana jadi leuleus ngan aneh ti awakna mah teu nanaon tapi sigana mah ieu tatuna di jero bener-bener hebat ajian ti Gerangan Wesi eta mah lir ibarat usi awakna teas lir ibarat usi. Oh tobat tolong lur cek Ki Bagol minta tulung kanu aya di les manehna teu inget deui di malam kapiuhan. Si Baplang tembro ka Si Bagol sabab manehna lain kaasup murid na ti Padepokan Gerangan Wesi nu lainna nu aya di dinya tuluy muru ka Ki Bagol. Si Baplang nampo baladna balad saguruna ngadon milu manehna tuluy ngagero ka eta baladna nu kaasup murid Padepokan Aji Karang mundur euy. Kunaon jadi kieu euy Ki Bagol teh. Kang udang Cek ieu jelema bari ngoyang-ngoyang awak Ki Bagol. Tapi ieu Ki Bagol ujug udang deui pulisik panonna geuning Si Bagol teh beuntak. Aduh awak leuleus pisan dulu angkut awak aing ya bawa ka sasaungan Cek Si Bagol. nya ayo euy dulur yuk gotong Keuyang eta awak Ki Bagol digotong ka opatan najan padekrek ge awakna geuning karasa anak kuno opatan teh berat pisan tiga bae sila teh beusik abad. Di kejauhan di tempat nu dipake gelut aya ti jelema nu baracio jeung papadana merhatikeun ka pangawakan Ki Selut. Nu aneh euy. Naon kitu? Kuring asa wae teh kana pangawakan itu jelema nu ngalawan Ki Bagol. hutan gitu Nya euy tapi sahanya poho. ya sulah di pikiran penting kan jadi orang kasih Bagol kasih baleskeun eta ku eta jelema salila ieu orang kabeh nu jadi budak manehna balad urang geus perlaya hiji katewa keluarga sabangsa menang pancen ngarampok hiji imah saudagar di pesisir lor. Aduh eta awakna tutung dibeuleum di munang pasir kuring nyaksian pisan untung ulah ge bisa kabur. Cek kitu. Buktina si Baplang murid Mbah Kapol di titah ngaranjah hiji lembur apes nah kawenehan ku jelema nu ngajaga untungna tah ditulung ku jelema eta tah nu tarong jeung Si Bagol. Abal di mana Kang? Pan kuring nu kubaran awak Si Baplang diurut iburah dibalur ku panglai jeung daun babadotan kurang kana Jogja kurang teh di Lohang sagala
godogan jujukutan tipakidulan orang diasup-asupkan eta kana cai digodog dikeuman awakna tadi urang eta nu ngubarana mun si bagol modar mah padahna nu lain moal pati nitah-nitah teuing ka urang sabab gegerukna modar teu ngadenge tadi murid Ki Barja di taman ulang ya belegu mulang hartina ilang nyawa euy maranehna moal ciceukeun kitu bae sabab urang saeutik gedena nyekel Rusia di na ieu tujuanna rampok rampas jadi pasina urang kabeh bakal dileungitkeun ti alam dunya ieu euy waduh kudu waspada tuh ya lawan bae atuh pan urang geus digodog ilmu ya ku Ki Barja ih pan Ki Barja sorangan nu nitah patuh kana kuah Ki Bagol salaku muridna Pah Jumala lain pada eleh ilmu euy tapi eleh umur namun teu ngadenge omongan Ki Barja geus dipurukan racun gitu tah anu si Bagol kukurit tapi ira-ira orang bakal jadi bentrok tapi ngadenge urang tah mundur kumaha eta artina murid-murid Ki Barja bakal dibukbak tapi ka akar-akar ukuran kula moal mundur euy ngaharapan nu kitu mah nu penting urang kumpul heula kurowo si Jabrik alias Gislun Nokro pimpinan Andika geus teu walakalaya euy ayeuna kula nu bakal mimpin ieu komplotan rampok waktosna saya pemirsa duh punten anu kasuhun ampuran nu kapenta kasadaya pamirsa dongeng Sunda kumaha salajengna urang punggas sadaya dongeng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cegah hanca